barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, urang neraskeun deui hanca garapan simkuri kanggo ngahibur kaum dangu baraya sadayana. Masih ngeureuyeuh carpon kengeng Bapak Ahmad Bakri. Ayeuna urang guar carpon dina judul Mubalighah. Upami mubaligh mah pendakwah pemegatnya, mohon pangrasa ajengan. Upami mubalighah mah pendakwah kaum istri, semohon mahanyangakeun wilujeng ngadangukeun. Masjid Karanganyar geus reres dipugarna, digedean ongkoh kagigir jeung kahareup, ubina diganti ku teraso, kulantaran awakna jadi gede munarana oge dijangkungan, sangkan pantes. Pangara suara beki luhur tempatna, jadi sorana adan teh beki jauh leupasna, sakampung karungkup. Dihareup kenca katuhuna make kubah cara masjid di kota, ngahajaniron tina gambar Masjid Agung Kabupaten. Jadi hama geureuh sakudu ngaliwat taya nu teu ting areuleuh, nu nyebut kasep, nu nyebut geulis cara kajelema, kabeh urang Karanganyar beukah irungna. Caina oge bareto-bareto kudu ngagret nimmat teh ayeuna mah ngocor beurang peuting, da ngahaja nalang tina Cinyusu di Cigencoy make pipah pralon, ngagelenggeng ngagenyas herang. Nu darekeut mah keur taheureun oge sok ngalah kadinya. Tukang getol ka masjid jadi betah, nu tadina rada ngedul jadi getol, nu tadina terapisan jadi daek rarajeunan. Tina resep ngadon mani piraku tetuluy salat, belang-belang ge guyub kakapeungan jeung batur. Pagawean mugar teh lain lalakon sakedeung-sakedeung 2 tahun leuwih. Nu matak jadi lila teh bebakuna urusan waragadna, semat babari dina ngitungna wungkul. Pibeakeunana sakitu 10 juta dibagi ku sakampung. Bari sugan aya nu rek milu jarah ti luar kampung Karanganyar. Dina usum nyieun anggaran mah lancar pisan. Anjeun sakitu mangga, anjeun sakieu mangga. Da puguh sararea ge ridho keur masjid mah. Sampeureun di akhirat. Dina geprak nama nyunkeun tempo sawatawis dinten ngantosan ladang itu ngantosan ladang ieu. Bari nagih heula bade buburu heula ka kota nepi ka jadi ngamai. Dina anggeusna teh asa nyeunghap tas nanyak, sararea bunga laksana paneja, sararea sugema nyeueung masjid alus. Nah moal pakaulan kitu urang teh, ceuk saurang dina usum ngariung bada asar. Pogo we atuh tasripuh mejeun arek sukan-sukan oge. Tembal baturna, kumata Kang Haji barudak hayang pakaulan cenah, ceuk Wirya ka Haji Ilyas. Syukur atuh ari aya kahayang mah, rek pakaulan naon atuh barudak, ceuk Haji Ilyas. Numpang waji, ceuk si Edo. Nanaonan numpang, bencit doma bajir di sate di bebecek kejona marawa hanyir meusan sugan, ceuk Sukahari. Doma kusala lembur kebagian seletak sewang, ceuk nu sejen. Matak naon 10 atuh mencitna, 10 mah mending dipake meuli sapi, kulitna keur pibedugeun. Jadi sapusan sapisan sekalian ngolang tagoni ameh rada haneuteun. Usum sabaraha ayeuna harga sapi teh? Cik saurang teu kaburu aya nu nemalan kapegat ku bedug magrib.
Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Bada salat berang deui nuluykeun wangkongan tadi nu ngariung beki loba. Malah ketua panitia pemugaran oge Ustad Samsudin aya. Baruk rek mencit sapi, ceuk Ustad. Eta cenah Ustad hayang pakaulan masjid geus angeus, ceuk ku Haji Ilyas. Rek borak-boraknya dalahar di masjid, da lain tempat dahar leueut masjid mah, ceuk Ustad. Nyeta hayang ngaistranan masjid cenah barudak teh, ceuk ku Haji Ilyas. Sae nanging ulah tojainya sareng tata tertib di masjid. Ngistranan masjid mah ngayakeun pangajian, tabligan. Tah kitu cenah barudak, ceuk ku Haji. Kumaha saena we atuh, pokona mah aya acara kaul, ceuk Jang Munir. Tabligan atuh sae, di mana ajenganana? Mitra kaum dangu saterusna recok-recok baradami pi ajenganeunana. Alah, hese-hese teuing. Nu aya di urang we dasar wah keneh ieu ajengan mah. Nu di ditu nu ti mana-mana ge. Nu di pedarna agama-agama keneh lain, ceuk Wirya. Leres ari sami teh mah. Nanging hoyong we atuh sekali-kalieun mah ngupingkeun patwa-patwa ti ajengan tamu. Pandalang oge sami-sami keneh nu di bedarna mah pandawa deui kurawa deui. Nanging pan benten pisan geuning dalang sarnawi sareng dalang permana mah benten pangalaman menawi, ceuk Jang Usen. Muhun wa pan ari aya ajengan sohor mah sok tungkep ti mana meuni anu ngupingkeunana oge, ceuk si Edo. Ajengan ti mana atuh? Ajengan jai we atuh ti Kedung Haji. Entong lah. Salawat deui pan urang ge geus apal eta mah. Ajengan itu atuh ajengan wates. Yeh. Kalaka ngabodor we. Asal laju reog. Hayang nya-nya nu ngaguar ilmu bari koreh-koreh cok. Langsung bisa diamalkeun sapopoe. Lah, itu we atuh tong kapalang. Ibu Haji naon anu di Bandung teh geuning? Baruk Ibu Haji eta geuning nu ditanggap di Raja Desa Bareto. Ning urang ge kaditu harita ditanggap cara kapantun wae. Mubalig atau mubaligoh mah tong disaruakeun jeung tatanggapan bangsa reog naon teu ku hanteu. Di kumaha tuh? Pokona mah eta we. Ibu Haji eta saha geuning jenenganna teh? Jang Usen, Ibu Haji Siti Hodijah. Tanya, kumaha pami eta Wah Haji? Meuni kayung-yun pisan abdi mah. Urang jeung hadis teh sasat ditambul ku anjeunna mah. Uing ge geus apal ari hadis eta mah, ceuk si Edo. Apal kumaha? Ceuk Jang Masum. Ceuk hadis sakur budak kudu dipangmeulikeun sapedah mini. Baruk ceuk hadis. Hadisan nahaon eta teh Edo? Asa kakarangan denge hadis kitu. Hadis tonjong. Cek si Edo bari nyengir. Congur sia. Ari kitu hadis naon cenah? Cek Wirya penasaran. Lah dasar si Edo. Si hadis nemu ka toko sepeda di parapatan tonjong. Congur sia. Doraka sia ngaheureukeun agama. Si Edo kalamas kelemes pada mentog teh. Kumaha ta Ustad? Hayang ngangkir Ibu Haji Siti Hodijah cenah. Cek Bu Haji. Kumaha reyekna wae abdi mah. Ari panuju mah sararea mangga wae. Nanging dasanes lalaworakeun eta mah. Waragadna oge moal cekap saeutik-eutik. Waragad onaman tanggungan sararea ieu. Urang digotong royong wae. Cara bareto basa nyieun masjidna. Sabarahaeun kira-kira Ustad? Ari tung kadinya tah Jang Lurah. Urang tina tuangeunana wae heula, ceuk Lurah. Pan meureun kudu dituangkeun piraku sina tuang nyalira. Meureun kudu aya tamu-tamu sejen anu nyarengan. Jeba sesepuh-sesepuh di dieu. Doma bajir 400.000, beas 50 kilo, suyar sayur, sumuru samara, katut kuah kue, amis-amisna, cekap gitu 750.000, mahi lah. Terus ongkos-ongkos
anu papak jajab sareng amplopaneun haturan ibu hajina sabaraheun panginten da isin ngamplopan semet 50.000 mah lah jejegeun we sayuta jeung nu tadi pan masegitna oge meureun kudu dipapaesan ngaranna pesta barudak nu digarawe kudu dibarere udud lain niti sabaraha meureun satugu umpi unak usukeun cara bareto palurah cek Sukahari hariwang sieun disarwakeun jeung Pantar Wahaji. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Mitra kaum dangu bebadamian teh dituluykeun deui isukna jeung pagetona. Paheut weh tuluy nereka beja ti mana-mana. Urang Karang Anyar rek ngangkir Ibu Hajah Siti Khadijah ti Bandung. Dina waktuna urang Karang Anyar kawas anu pesta salelembur. Buruan-buruan lalening bersih. Rea imah ngadadak di kapur. Geus puguh masjid mah da ngahaja di papaesan. Di buruan ngahaja diadegeun papanggungan ke tempat anu tablig sangkan awas di mana-mana. Ti wayah asar kene nu daragang geus ngajejer turut-turut sisi jalan. Semah nakleuk ti mana meuni ngahajah yang nanean pieu bejang. Nebak nate nya di masjid. Di Imah Ustad Samsudin lir keur hajat da tidinya anu arolah keur nuangkeun tamu teh. Tembong kulit domba nyampai di nadahan jeruk can kaburu diurus. Jon tas mapageun mawa beja pajar Ibu Haji ngareureuh heula di Banyar. Angkatna ti ditu engke bada magrib teu salempang cenah da nyandak sedan ku anjeun. Bada Isya jelema geus nebak sakuliahna. Di masjid mah geus puguh deui nu jarajan ngagimbung di unggal dadasar. Gerung sera mobil jelema nyiklak merean jalan reg eureun hareupeun Imah Ustad. Jelema moyeg Ibu Haji Siti Khadijah sumping. Alhamdulillah dihaturanan ka Imah Ustad sina ngaleueut heula teu kersaeun. Name bieu di Banyar cenah engke deui we langsung dijajabkeun ka masjid. Gek dina kursi anu geus disadiakeun deukeut panggung dibandingan ku carogena. Protokol unggah ka panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saderek anu mulia, Ibu Haji Siti Khadijah mubalighah anu parantos ka celuk awun-awun kawentar ka jana pria parantos rawuh. Aya minguna urang sadaya ngantos-ngantos anjeunna sumping. Ayeuna parang laksana sumangga dangukeun patwa-patwana kanggo pioboreun enggoning ibadah ka Gusti anu Maha Suci. Ibu Haji Siti Khadijah sumangga di haturanan. Ger keprok jeung ting haruit Ibu Haji ngadeg muru ka panggung. Lebah tangga dituyun ku carogena, ngadak-ngadak cempe lir gaangkat tincak urut tadi seah teh. Bubuhan jelema aya rewuna. Lain bohong majar cek nu nyarita, Quran jeung hadis ditambul teh. Suanten ngoncrang patwa-patwana eces kaharti kunu barudo oge. Nu dipedarna deui henteu nu luhur-luhur anu sok kapanggih sapopoe wae ku urang kampung. Sabangsa pemusrikan sepertinya sajen di goah. Nyungsung di hulu-hulu cai, muhit kanu ngagagah-ngagege di hulu-hulu dayeuh jeung sajabati eta. Beuki peuting beuki matak pogot jelema olohok mata simeuteun. Kayung-yun ku sagala-galana nya geulis. Najan buni oge ku jilbab teu burung ka ciri mencengis. Nya pinter nya soleh abong-abong pieusieun sawarga cik nu ngaromong teh. Uing mah asa-asa ka Ibu Haji teh. Cik si Ikin ka baturna. Asa bogoh cik si Uha. Paralun teu wararani teuing boga pikiran kitu. Sakitu matak ajrihna. Asa kumaha atuh? Eta asa siga saha teh. Lah asa nyelap dina ingetan teh. Ti tadi inget-inget oleh can kakore. Tapi bari keukeuh asa geus wawuh. Cek si Ikin bari garu-garu teu ateul awahing ku gregeteun.
hayang ngorehan ingetanana ke cicing asa neule lah asa neule inyok baheula saha inyok teh cek si Uha nyaneh mah moal nyaho dari tate can pindah ka dieu giok amoy anak nyonya Mai anu nokolawon di lebah anu di warungan kukang sehari ayeuna ye telumrah amoy mah anak Cina atuh nyembah nage kata pekong manya jadi haji siga cekengge siga pisan palias lainnya saruakeun ibu haji jeung amoy nu matak noge dina ingetan teh da uing mah kungsi jadi panglayar na baheula teh panglayar saha panglayar manehna panahadean teh jeung Mamat putrana Ustad Samsudin 15 tahun inyok teh harita umur 10 tahun dibawa nang umara ka dieu teh indung nararanaan dagang macakal di dieu ajan anak Cina ge da jelema hayang ngecampur jeung batur rea sobat-sobatna barudak awewe tetanggana nincak umur 15 mimiti resep ngauluis prok tepung jeung Mamat beki raket beki masket nu mantakna ge aneh modalan pasantren make kabanang ku anak Cina dina hiji mangsa usum ngabungbang ku Mamat ditanya nya inyok daek ditikah ku engkang ungek daek asup Islam ungek da abdi ge sok nyiri ngaos sareng rerencangan sareng Uni sareng Momo sareng Yayah cenah ih ku tanjang Mamat teh kungsi papacangan jeung amoy cik si Uha geulis tu da euy kawas eta we cekengge kawas ibu haji mun aya keneh tuluy direndengkeun moal teu siga nu kembar caritana balaka we jang Mamat teh karamakna nah da eta Ustad Samsudin benuna lain meus-meus sia teh kawas lain wadalan pasantren piraku aing kudu minantuan ka Cina istighfar sia kawas nu sasar sia teh da nyamatna ge bade lebet Islam ceuk Mamat teu aing mah teu idin mun sia maksa tong aku bapa deui ka aing rea-rea dewe nyangkrakna teh bubuhan nu amek ka bina-bina karunya nya euy mun cara urang mah tikahkeun we geus bugorek asup Islam mah pan alus lain ari ngaislamkeun jelema teh pogoh wae atuh nganting kumaha padahal anjeunna teh ustad kudu nama ngabaeukeun kanu hayang asup Islam teh era meureun sieun kabejakeun bebesanan jeung tapekong jang Mamatna tuluy tijalike hatena cuk cerek gunta-ganti pamajikan pamustrunganana boga pamajikan ka urut rongeng kuatir uing mah mun ayeuna aya di dieu mah teu kagagas nyeung nu siga urut bebene. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Mitra kaum dangu jam 12.30 peuting tabligan bubar Ibu Haji Siti Hodijah Katut Carogena dihaturanan ka Imah Ustad Samsudin disayagikeun tuang didinya dibarengan ku tamu-tamu undangan katut sesepuh lembur berak ngariung di tengah imah gorgar ngawarangkong tilam sono abdi mah hemeng ibu nyebat-nyebat Cigencoy Cikamalayan hulu Cirancah tempat anu sok nyarungsung na uning hati mana da abdi mah kapungkur lami ngumara di dieu sareng pun biang jenengan bapa ge abdi terang upami telepat bapa teh Pak Haji Ilyas eta bapa Haji Abdul Karim nu eta bapa Wirya Masya Allah nasaha atuh ibu teh dupi tuang ibu teh saha pun biang teh nu kasebat Nyonya Mai nu dagang encit di caket pasar abdi pun giok ti umur 10 tahun abdi ngumara di dieu teh dugi ka umur 17 tahun malah kantos bade gaduh salaki ka urang dieu nanging teu aya ridho rupina bolai weh abdi dibantun pindah kupun biang ka Bandung. Mitra kaum dangu Ustad Samsudin pohora ngagebegna ngadenge carita ibu mubaligoh teh
Masya Allah, kutan neng iyok eta teh. Cik Wah Haji Ilyas, emut ayeuna mah wa oge. Sanesok nyiri ngaos ka kapeungan kapungkur teh. Mohon sareng rerencangan barudak awewe Uni Momoh Yayah sareng seueur-seueur deui. Di marana ayeuna teh araya tos garadu salaki, tos aya nu dua anakna oge. Ku hoyong nguping dongengna wa teh Bu Haji. Wangsul ti dieu teh abdi matuh di Bandung. Hate kayang hoyong lebat Islam. Terus we nepangan Bapak Haji Yap Asyong sakalian sareng pun biang. Laksana ke hoyong teh. Abdi ku kersana Bapak Haji Yap Asyong dipasantrenkeun ka Pabelan, Jawa Tengah. Kengeng 3 tahun da kabujeng gaduh salaki ka ieu pun lanceuk. Putrana Haji Jainuddin anu ngasuh pasantren di Pamingir. Sateres nama abdi ngaji teh ka pun lanceuk we sareng ka mertua. Teu nginten sacongo rambut abdi oge baris ngalaman nyaba deui ka dieu cenah. Mitra kaum dangu ustad teu kecet-kecet ngadenge caritaan Bu Haji teh. Teu sangka nu bareto di Cina-Cina di kapir-kapir teh bet jadi mubaligoh masyhur. Bari ngajodokeun ka putra ajengan kawentar. Ari anakna sorangan nu digadangkeun jadi ustad teh bet kalaka bengkung bekas nyalahan. Boga pamajikan ge ka urut ronggeng. Cag mitra kaum dangu mubaligoh kersana Bapak Ahmad Bakri urang cekapkeun duwi ka dieu. Insyaallah dina sajen waktos urang teraskeun ka carpon anu salajengna. Hatur sewu nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com